Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kelas 1 anu solih tur solihah. Kumaha damang pamudah-mudahan barudak sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dinten ayeuna materina nyaeta pangalaman abdi. Mangga disimak videona. Sateu acan mulai pangajaranna hidep biasakeun ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Mangga titenan gambar ieu teras turutan cara macana. Ahmad balik ti sakola. Ahmad pulang dari sekolah. Ngabring jeung babaturanana. Hartina bersama-sama dengan teman-temannya. Ngaliwatan jalan raya, artinya melewati jalan raya. Rek mentas loba mobil, artina mau nyebrang banyak mobil. Aya pak polisi keur tugas, artina ada pak polisi sedang bertugas. Dipangmentaskeun ku pak polisi, artina dibantu menyeberang oleh pak polisi. Nah, ayeuna ustazah bade naros. Sekarang ustazah mau bertanya kepada kalian. Nomor kahiji saha anu balik ti sakola? Artina siapa yang pulang dari sekolah? Nya muhun leres nyaeta Ahmad. Nomor kaduana jeung saha balikna? Hartina dengan siapa pulangnya? Muhun leres sareng babaturanana. Nah, sampai dieu pangajaran bahasa Sunda. Pamudah-mudahan anu disampaikan ku Ustazah Nur hidep tiasa paham. Nah, dina pangajaran bahasa Sunda hidep sadaya kedah sumanget dina mempelajari bahasa Sunda. Hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.